Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina danget ayeuna urang ngeraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Atolib. Satu acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari Mang Darma teh umurna geus kasebut kolot aya 60 taunna biminah oge nya kitu ngan beda tatahunan umurna ti salakina. Sakitu kakolotan teh ngan dikadar boga anak dua siki awewe wungkul duanana geus baroga salaki. Nu hiji boga salakina ka tentara angkatan darat, nu hiji deui ka tentara angkatan udara, duanana nuturkeun salakina ka tempat dinasna. Atuh ku ayana moh didinya teh sajabana ti kabantu ka pagaweanana hatena oge kabubunga henteu pati ingeteun teuing ka anakna timbul kanyaahna kamuhyan teh. Harita oge Mang Darma jeung biminah sanggeus meunang beja ti muhyan geus hayang sakola jeung geus asup sakola teh kacida pisan atuheunana malah ngajangjian arek ngabantu-bantu bayaranana jeung arek mangmeulikeun bukuna. Isukna muhyan geus indet ka sakola bari mawa duit uang pangkal ngamimitian diajar. Balik ti sakola barang gawe di warung kalan-kalan sok dagang. Tapi ari sore mah manehna sok balik sarena di indungna di Maaca. Muhyan teu nyarita geus abus sakola ka indungna karunyaeun sieuneun susaheun ku ongkos-ongkosna. Tapi ari anakna digawe di warung Mang Darma mah geus nyahoeun malah kungsi kadatangan biminah menta jeung nyaritakeun muhyan sok ngabantuan. Atohun bae anu aya indungna henteu melangeun ninggalkeun ari ti berang geus nyahoeun anak tara ulin henteu puguh mah. Muhyan sakolana saregep jeung rajin pisan sakitu sakolana tinggalin 2 bulan teh bisa nyusul. Di sakolana kaitung pang pinterna jeung pang bageurna. Ari peuting balikna ti warung Mang Darman terus ngapalkeun ku indungna sok ditanya diajar di saha, ku anakna dijawab diajar ku Mang Darma bae. Maacah oge sok ngilikan kana bukuna. Manehna oge si horeng bisa nulis jeung maca, da sok mamatahan ka anakna nuduhkeun kudu kitu kudu kieu. Waktu nyerelek menit ganti jam, jam robah jadi poe, poe ganti minggu, minggu ganti bulan, bulan ganti tahun. Jog anjog kana waktu anu jadi panyelekan umumna bangsa Indonesia tahun 1850, tahun kadaulatan, tahun pengakuan Republik Indonesia Serikat nun teu lila robah deui jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI geus turun ti gunung-gunung ti leuweung-leuweung disambut ku rakyatna anu sameriah-meriahna. Kungsi aya gogoda gangguan nu nyeliwuri APRA pimpinan Westerling, tapi sanajan kitu tetap Indonesia merdeka teu beunang di sisi kudi.
nu make korban ratusan ribu mah jutaan jiwa getihna dipake nyirian persada Ibu Pertiwi. Benangna pemuda jeung sajumlah bangsa begalan pati rebutan jiwa antara paeh jeung hirup. Bangsa jeung nagara geus diaku ku Perserikatan Bangsa-Bangsa, geus dipersoalkeun di Dewan Keamanan Sedunia. Indonesia nagara merdeka jeung berdaulat. Di Pasir Kaliki di imahna para sidi almarhum nu maotna di pangungsian biasana sepi jempling, kaayaan nari kolot mesum alum teu aya dangiang teh ayeuna ngadaun ngora, ka tembong hegar cenghar ditepas hareup aya semah pakaian seragam. Pribumina oge nya kitu keneh make pakaian dinas dina bajuna tanda pangkatna nyeng celak tanda letnan 1 pangkatna. Ari semahna sersan mayor jeung sersan kepala paingan Galumbira pantes halegara kaayaanana. Pribumina geus datang kalawan salamet. Nu ditepas hareup teh Letnan Suherman, sersan mayor Radimin jeung sersan Anda ngarobrol uplak pisan bari nyang hareupan rencang ngaleueut. Ayeuna geus araya di Bandung deui bari tetep dinas di TNI. Tina panto norojol budak awewe gelisna keur ngadeukeutan kanu ngariung. Anda tolong uang ngaping cenah. Sorana halimpu cadela keneh nyaritana sumping nyamperkeun ka apana Letnan Suherman bari Hermani diusapan ku Suherman bari ngalendot dina lahunan. Anda ngahruk tungkul ingetan ka lanceuk Hermani ka Suwandi nu bareto leungit anu dipihapekeun ka manehna. Anda anu dipercaya ngawal waktu indungna jeung para sidi erek ngungsi hatena saboga salah rumasaeun manehna teu ati-ati teu beunang dipercaya. Letnan Suherman sareretan awas kana siakna beungeut Anda anu ngadak-ngadak robah semung handeul ngahruk. Datangna Harmani harita geus bisa ngira-ngira naon sababna pangna Anda ngadak-ngadak ngahruk. Anda keun bae lalakon urang baheula mah ulah sok dipikiran ayeuna geus kaliwat. Aranjeun terang perjuangan urang teh mang pirang-pirang pengorbanan ratusan ribu jiwa pahlawan anu galugur, pemuda-pemudi, kolot budak oge henteu kurang acan kahitung dunya barana. Perkara budak anu leungit oge nya kitu urang anggap sarua korban perjuangan. Bahasa kuno nyebutkeun jerebesuki mawa beo, ieu netelakeun nuju kana cita-cita teh kudu bae make korban. Ngan menta doana ti sararea upama budak teh aya keneh di kieuna muga sing aya dina pangraksa Allah nu maha kawasa. Upama bae geus maot muga-muga bae eta budak aya dina rahmat mantena kalawan di tempat anu dipasihan kurnia sareng nikmatna di alam kuburna. Antara paeh jeung hirup urang acan bisa nangtukeun kitu kieuna aya eueuhna. Radimin nyambung caritaan Suherman. Munggo Allah maha kawasa sagala rupa henteu hemengen anu ku urang dianggap piraku atawa mustahil munggo anjeunna mah gampangeun jeung tiasa jadi bae. Tah ieu oge Suwandi budak nu kakara umur 3 tahun pisah ti indung bapa dina jero kaayaan revolusi hujan pelor henteu aya eureuna paribasana bari sagala kakurangan. Moal hemengeun munggo Allah mah budak salamet bari henteu kakurangan naon-naon. Ngan muga-muga di akhir urang bisa dipanggihkeun jeung eta budak kalawan sarerea aya dina kasalametan. Amin, amin. Sararea meh bareng nyebut amin ya robbal alamin. Panto muka Hartati istri Suherman keluar miwara ngaralih kalebet tuangan parantos sayagi. Memeh dalahar Radimin ngadoa salamet heula neuneda supaya disalametkeun. Brak bae sararea dalahar bari gumbira dina kaayaan hidmat jeung nikmatna pangeran rehna bisa riung mungpulung deui. Geus beurang pisan kakara tamu teh baralik Radimin ka Hartati janji yen arek ka Majalaya neang ibuna jeung apana sugan aya keneh sareng parantos aya di Majalaya. Anda oge memeh turun teh nya kitu keneh janji manehna moal woleh ikhtiar arek mapai-mapai sugan parang bisa panggih jeung Suwandi.
berang penting moal petot neneda ka Allah supaya dipanggihkeun upama bae geus henteu aya di kieuna sing aya keterangan anu pasti nepi ka nyaho kana tempat dikuburna. Ari Suherman mah ngan ukur nyebut, anda mah nya moga-moga bae atuh, beri ngareret ka Hartati nu ngembang ku Cipanon ingeteun ka anakna. Jip maju ninggalkeun pasir kaliki Suherman nungtun Hartati beri mangku anakna nu awewe Harmani abus ka imah. Di rumah tangga Suherman katembongna hegar ayeuna mah Ibu Rohanahna oge mindeng nuntun incuna Harmani budak lucu pisan. Ibu Rohanah lipur hatena poho ka incuna Suwandi anu leungit. Isuk-isuk Suherman indit ka kantorna dijajabkeun ku Hartati. Ari geus jung mobil nu ngajemput bapana, Harmani gugupai bari dah-dahan ka bapana jeung ka batur apana nu babarengan dina mobil. Sabulan ti waktu Suherman kasemahan ku dahwanana Radimin jeung sobatna Anda dina poe Mingguna aya beca eureun hareupeun imahna. Kabeneran harita di pakarangan Ibu Rohanah keur ngalantung nuntun incuna. Dina beca turun Radimin bareng jeung hiji awewe tengah tubuh. Ibu Rohanah muru bari ngarontok ngebagiakeun Nyi Haji cenah bari sasalaman. Harmani dipangku ku tatamu bari dicium di galentor. Incu ieu teh geus gede geuning. Bakat kusono jeung bungah tatamu rada ngalimba cisocana bari cari nakdak. Ti jero norojol Hartati jeung Suherman mapagkeun bari munjungan. Hartati oge nangis bari ngarangkul ka ibuna. Teras lalabat ka bumi ari gek caralik ari segruk bae nangisna rada tarik ngagukuk paungku-ungku indung jeung anak henteu sangka bisa para panggih deui. Komo ibuna sanggeus nguping Hartati naroskeun ramana Haji Ahmad manahna ibuna asa kaseuit-seuit atuh der deui narangis sarerea. Maklum istri Ibu Rohanah oge emuteun ka akina Harmani anu henteu ngiring-riung mung pulung deui ngantunkeun di pangungsian. Ari Suherman mah jeung Radimin ngaharulang bae nyaksian nu keur narangis. Kaprihatinan jeung kasedihan geus leler kesel sareng kasedih manahna kabebaskeun kana cicoca nembe sadayana terenang deui. Ibu Rohanah naros kabesana. Tabu sabaraha Nyi Haji angkat ti Majalaya kana bos atanapi kana Superband ti ditu. Tabuh 7 ceuk nios teh kana Superband kitu oge abdi teh henteu ngabantu naon-naon. Estu rasjig teh salaresna asagok bae puguh abdi teh hoyong gerapa tepang. Salaresna puguh acuk oge meuni nyeri bohong sosonggeteun ngantos putra jang Radimin hoyong geura terang kaayaan Nyi Haji. Ayeuna sumping pisan henteu kirang-kirang nganuhunkeun peperiheun acok henteu acan nepangan sareng kumaha sadayana daramang. Ari abdi mah pangesto ceuk salamet dugi ka wangsul deui ka lembur barudak atuh adina tati duanana salamet. Mungkang Haji nalika di Majalaya keneh pupusna teh dasar ku harianeun harita teh abdi mah parantos aya di Sumedang. Na kumaha eta teh Nyi Haji nu mawi kaleresan henteu sareng kieu eta teh aceuk margina mah abdi sareng barudak parantos ti payun ngungsi teh ka Sumedang nya kawargi keneh rerehan pun biang. Ari pun lanceuk mah di Majalaya bae ngabantu para pemuda boh bekelna boh tempatna malah apan markas oge dirompok nu wetan teh tilasna Hartati. Nya waktos Belanda lebet ka Majalaya tentara malundur ari pun lanceuk mah tetep bae maklum gaduh raos kolot piraku rek di kumaonam. Tapi nyaeta atuh maklum bangsa urang teu jujur kabeh sok aya nu hayang sosoranganan. Nyaku jelema nu kieu rupina pun lanceuk teh ditunjukna dugi ka dicandakna ku Walanda dipaksa sareng dipariksa kedah ngaku kedah nuduh-nuduhkeun di mana ayana para pemuda TNI. Maklum pun lanceuk leres oge parantos aya umur
namung da tekad sareng kawantuna henteu benten sareng pamuda. Kana perjuangan teh henteu kagok, rupina bae ngalawan nya saterasna mah dugi ka dibedilna ku walanda teh. Kudalah ka eta mah jelema nu nunjukna jeung telengas pisan ari walanda henteu aya pisan kamanusaan. Ibu rohana nyelang cariosan Haji Halimah. Nyata puguh acuk oge sareng Hartati hampir bae tah ku walanda gejul teh. Sumuhun abi oge nguping ti Radimin mung janten aya saena oge si Ujang jadi sadar jeung panggih sareng dulur. Boa upami henteu kitu mah kumaha pijantenenana. Saleresna ayeuna urang tiasa ngariung deui sareng putra. Itu ieu silih pedar lalakonna masing-masing sajeroning di pangungsian dugi ka wengi ngadarongengna diselang-selang ku netepan bari taruang leueut malum anu pada sono. Ibu Haji Halimah kulemna di putrana kenging 2 wengi atuh bring deui mulihna teh bareng sadayana ka Majalaya. Da Hartati oge hayangeun tepung sareng saderek-saderekna nu aya di Majalaya. Urang kocapkeun deui pamirsa Muhyan anu keur sakola jadi bintang kelasna ayeuna geus kelas 2 di sakola rakyat. Ku guruna kacida dipikanyaahna babaturanana pada mikaresep. Nya kitu indung nama acah beki dedeh bae jeung nyaah ka Muhyan teh Mang Darma jeung Biminah. Eueuh dunya kinasihan geus saperti ka anakna sorangan bae, budakna beki pikayung-yuneun henteu aya pisan carekeun. Saminggu sakali sok dibere waktu keur hiburan bisi arek ulin. Ku Mang Darma jeung Biminah dibere keur jajan, bisi hayang lalajo jiga nu sejen ka bioskop. Tapi ari Muhyan mah teu daekeun duitna sok disimpen di imah indungna diasupkeun kana jero awi, ngahaja manehna nyieun. Ari poe Minggu hiburanana teh sok milu ka Maacah ka pagaweanana ka Bumina Juraganda Harja resep dumeh lega pakaranganana jeung loba ingon-ingonna hayam nagri di kandangan jeung aya manuk rupa-rupa. Manehna di Bumina Raden Raharja oge tara cicing tapi sok bari munta mantu. Bari mantu-mantu sagawe-gawe komo di kebon kembang nama kurad kored meresihan kembang teh jadi hobina pisan. Putrana nu istri Neng Pujiati ari datang Muhyan teh alewoh pisan nuduhkeun itu nuduhkeun ieu bari capeta ngajak nyarita. Muhyan oge bubuhan pada budak henteu tumarumpang henteu boga rasa era pedah jeung putra nu beunghar. Dina basa jeung caritaanana duanana oge pada make basa lemes bubuhan ibu ramana Neng Pujiasti geus biasa kitu. Nyarios di dintena ngadidik ka putrana. Oge Muhyan ku indung nama Acah bubuhan geus biasa digawe di menak jeung di jelema anu gede harkat darajatna ngadidik ka Muhyan teh sapopoena ngagunakeun basa lemes bae nepi ka Muhyan mah asa kagok ka batur sakolana oge lamun manehna nyarita kasar teh. Muh, itu tinggal 2 kukupu dina kembang eros nu beureum manis sae nya cobi tewa ku emuh ku Neng bade dilebetkeun kana dus. Muh ngudag-ngudag kukupu panuduhan Neng Sri Pujiati 2 kukupu unggal arek ditewak saban pindah ka kembang anu sejen. Nu miwarangna kakeplok bari ngumujeng sampeanana ajret-ajretan. Muh kawon kukupu, muh kawon kukupu, tuh kukupu nangalih deui kana tangkal daliah, tuh ayeuna mah kahandap kana kembang aster. Muh tak ayeuna mah dihandap enggal tewak atuh kade ngalih deui. Nu arek newak oleh henteu bisaeun sukuna limpe ari panon tanggah bae tungtung nama sukuna ti kait kana akar kembang lug bae labuh meninang kuban. Neng Pujiati reuaseun ningali emuh labuh huntuna ti catrok bibirna getihan. Neng Pujiati muru anu labuh bari dihudangkeun tapi henteu kabawaeun.
Muh hudang sorangan tuluy cingogok bari kakepruk kana bajuna tuurna getihan ngagesruk kana batu karikil. Neng Pujiati ngalaan sapu tangan tina bajuna nu dicantel ku panitik. Henteu lebareun kana sapu tangan nu sakitu bodasna dipake nyusut bibir muh nu aya getihan. Neng Pujiati lumpat nyamperkeun ibuna nu aya di bumi. "Ibu, nyuhunkeun obat beuleum kanggo ngalandongan emuh. Itu labuh tuurna getihan, enggal bilih nyerieun." Ibuna nyandak landong dipasihkeun ka putrana. "Tekengeng bangor, ulah lulumpatan bilih gebis. Da sanes bangor emuh mah dipiwara ngalaku kupu ku Neng sampeanana ti kait kana akar gebis teh." Neng Pujiati nyarios ka ibuna ngabela emuh disangka bangor ku ibuna bari ngaleos nyandak ubara beureum jeung kapas nyamperkeun emuh nu nangtung bari nyekelan tuurna. Tuur emuh ditotolan obat beureum make kapas Neng Pujiati bangun anu karunyangeun ka emuh. "Emuh nyeri panginten nya, Neng nu miwarang newaku kupu ka emuh, ulah bendo nya emuh." Sanajan suku jeung tuurna masih keneh rada nyeri tapi emuh seuri bari ngareret ka Neng Pujiati. "Ah, henteu Neng, henteu nyeri, sareng moal bendo ka Neng emuh oge." Eta dua budak terus arulin deui ulina ganti-ganti bari dariuk dina jokot. Neng Pujiati nyandak regang awi anu aya di dinya ulut pananggeuy kembang nu nguyupuk kana taneuh. Awi dicoretkeun. "Tah emuh, Neng mah tadi di sakola diajar nyerat, nu kitu teh saur ibu guru oge. Ari emuh sakola, resep teh di sakola mah seueur rencang. Mun bareng mah emuh sakola teh resep panginten. Ari emuh henteu sakola." Neng Pujiati nanya deui emuh anu acan bae nembalan. "Henteu Neng, emuh mah henteu sakola." Karunya mun sakola mah resep teh emuh." Eta dua budak arulina anteng pisan dugi ka Neng Pujiati disauran ku ibuna. Oge emuh ku ibuna Neng Pujiati dipiwarang karu kumbah panangan rek dipasihan tuang. Tuangna oge Neng Pujiati hayang bareng jeung emuh ku ibuna di Widian. Nepi kaburit muh ayana di dinya balikna bareng jeung indungna. Kitu bae muh yan saterusna saminggu sakali sok pere henteu babantu di Mang Darma tapi sok milu ka indungna ka bumi dununganana ngabantuan sagawe-gawe. Dunungan indungna geus congaheun pisan ka Muhyan istri pamegetna geus henteu asa-asa nya kitu deui putrana. Saban-saban poe Minggu muh ulin jeung Neng Pujiati. Tapi tara nembongkeun geus sakola sok api-api bae. Saban ditanya ku Neng Pujiati oge nyebat henteu sakola. Upami Neng Pujiati nembongkeun buku muh mah api-api teu ngarti bae bari muji ka anak dunungan emakna maksudna ngarah bungaheun. Sieun disangka nyaruaan ka putra anu beunghar tur putra menak heug bae engke ngewaeun henteu resep ka manehna dununganana emak teh. Di sakolana muh beuki maju bae nilaina pangajaranana nyong corang ti antara baturna sakelas. Saban taun sakolana pindah kelas. Ayeuna geus di kelas 4 di saban kelas manehna jadi murid pangpinterna. Lalampahan Asep Muhyi Neng Mintarsih jeung rencangna Mang Uju jeung Biimik nu ninggalkeun Cikajang nuju ka Garut maksudna neangan tempat anu bisa dipake usaha. Sajajalan emutan Neng Mintarsih henteu boleh ingeteun ka anak kukutna nu dititipkeun ka Ma Acah dumeh henteu dibawa harita lantaran raridu jeung hariwangeun mopo di jalan. Lalempangna henteu nepi sapoe dua poe eukeur mah sakitu rariduna katambah henteu biasa nyorang lalampahan nu sakitu jauhna. Ongkos salirana kakara damang. Saminggu kakara terepi ka Garut ka tempat anu geus beunang nyadiakeun ti anggalna keneh. Tapi henteu kuhan teu aya bae gogoda bubuhan usumna rariweuh teh di Garutna kakara oge dua poe boro-boro mikir jalan usaha. Geus ger manten loba kajadian-kajadian. Pertempuran di ditu di dieu jalan Talaga Bodas dibom, pasar di kota
diberebet di bedilan tina kapal udara atuh rakyat teh ngaburiak deui pada neangan tempat ngungsi. Asep Muhyi jeung sakulawargana oge henteu tinggaleun geus rangkad ringkid deui bae ari dit neangan tempat nu aman nyiar tempat geusan ngungsi. Milu-ilu biung jeung batur mipir-mipir pasir nyorang jungkrang nerobos tutugan teh sanyana lain neangan jalan nu caang ngebulungbung tapi mapai jalan torobosan nya gubragna kalebah Cibatu. Lalampahan kituna teh aya bulana atuh bororaah bisa nyokot budak nu ditinggalkeun di Cikajang sanajan Neng Mintarsi ingeteun oge ka anak kukutna mikiran laku jeung lampas sorangan oge sakitu rumpilna masih keneh pikiraneun di jero pertanyaan antara paeh jeung hirup teh sabenerna pisan. Lila-lila mah pikiran Neng Mintarsi jeung Asep Muhyi ka budak teh kapopohokeun las bae henteu ingeteun yen geus mihape budak kukutanana kasilih ku mikiran kasusah sapopoe jeung lakonaneun saterusna. Di Cibatuna henteu lila bekelna geus meh beak mapai-mapai ngadeudeukeut kaleles terus ka Cicalengka nya terusna mah sanggeus tentara Walanda nyicingan kota Bandung. Geus nyicingan kota maranehna teh baralik deui bae ka Bandung nerumpak kareta api nepi ka Kiara Condong. Asep Muhyi jeung Neng Mintarsi datangna ka Bandung teh estu pikawatireun pisan salirana reksak pakean rangsak teh sanyana saurang oge moal aya nu nyangka ka Asep Muhyi sareng ka Neng Mintarsi jelema beunghar boga gedong lega sawah lega talun tapi saliwatan mah tangtu nyerang ka jelema andar-andar bae jelema galandangan mun ayeuna mah pande kitu teh tapi da harita mah teu aneh teu sangka pangungsi nu karek datang mah meh sakarupa bae ari anu jauh mah lalakona baralik deui kudu bae raruksak boh awakna boh pakeanana. Nu dijugjug ku Asep Muhyi kagarunggang kabumina nu ngawitan ditinggalkeun ngungsi tapi datangna ka dinya teh ngan bati olohok bae gedong ngan kari urutna beak ka bata-batana urut pada nalugaran ngabongkaran sesana ukur bata nu parotong jeung kenteng saremplek jukut sakurilingna ngajajamrung meh satangtung pinuh ku keong racun jeung runtah ngagunduk-gunduk dipake pamincenan runtah kaleng urut kornet jeung sardencis bayatak estu pikarujiteun pisan. Asep Muhyi mapai-mapai imah tatanggana anu dareukeut tapi seorang oge eueuh nu ngaku unggal imah nu dicaricinganana teh lain pribumi tapi nu henteu warawuh wungkul lolobana mah nu ngarungsi ti kampung los ka kota. Jadi tibalik urang Bandung na arindit ngarungsi keluar kota anu ti luar kota abus ka Bandung atau puguh bae sagala rupana teh sabalikna pisan. Ari urang Bandung mah ngungsina teh salangsara ari nu ti luar kota Bandung mah atuh da sagala nyampak pakeun jeung parabot loba dahareun rea nya kari senangna bari teu manggih susahna asal daek bae jadi anggota nikah. Henteu sirikna ti unggal panto Asep Muhyi jeung rencangna pada ngajebian jeung pada mupuas bae Asep Muhyi di dinyana henteu lami terus bae ngeureuyeuh nalikreuh barali ka soreang. Nya ari lebah soreang mah henteu sababaraha teuing pada ngaku pada nyambat pada ngahiap-hiap daratang ka soreangna teh Asep Muhyi geus meh waktu isya. Bubuhan di soreang teh carakan ku anjeun bumina weteuh teu aya nu ngaganggu pakaya nyampak hasil sawah dina jero 2 tahun sapanjang ditinggalkeun ngungsi teh aya sesana setoran ti panyawahna. Atuh Asep Muhyi mah sakedap oge geus pulih deui boh salirana boh panganggona geus sabiasa deui cara sasari sanajan nu geus saep waktu keur ngungsi acan kaganti oge geus papanggih deui jeung kasenangan. Neng Mintarsih jeung Asep Muhyi mindeng arangkat ka Bandung ngelereskeun deui bumi-bumina nu aya di Bandung
jeung ngalereskeun sewaanana. Tapi manah neng mintar si henteu daekeun paler henteu weleh sok naroskeun karakana iraha-irahana rek mapaikeun Muhyan anak kukutna nu ditinggalkeun di Cikajang. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.